Dongeng bahasa Sunda Nyai Putri Punianjung. Kacarita aya sahiji putri jenenganana Nyi Punianjung. Eta putri putra raja. Geulisna kawanti-wanti. Dina zaman harita teu aya nu ngungkulan kageulisanana. Demi ibu ramana geus parupus. Jadi kari anjeunna bae nu geulis. Ari padamelanana henteu lian ti ngeuyeuk. Ka eta putri geulis rea pisan raja nu nanyaan. Tapi anjeunna teu acan kersa carogean. Sabab teu acan aya nu surup kana manahna. Kacaritakeun dina waktu harita aya hiji ratu monyet. Ngaranna Guru Mandahong. Boga dulur awewe sahiji. Ngaranna si Saideh. Eta Ki Guru Mandahong kaedanan ku putri Nyi Punianjung. Mun ti beurang tarapati barang hakan. Ti peuting tarapati hees. Ku bangeting bogoh ka putri. Pikirna hayang ngalamar. Geus kitu nyalukan adina. Nyaeta si Saideh tea. Pokna ideuh ayeuna aka rek meurih pati menta gawe ka awak maneh. Daek teu daek kudu daek. Panglamarkeun Nyai Putri Punianjung. Sabab ayeuna aka geus hayang boga pamajikan ka putri geulis. Aduh Kang Mandahong, deuh kulama teu sanggup teuing. Deuh nanyaan ka Pura Raja, deuh rea papacanganana, deuh modaekeun mosokaeun, deuh da aka mah ratu monyet, deuh loba keneh bangsa ratu, deuh nu palai ka Punianjung, deuh. Guru Mandahong ngambek ka adina ngomong pokna. Saideh, naha sia teh rek baha ka aing? Bet loba teuing omong. Hayo ka ditu sia geura indit. Lamun teu daek mangke sia dipaehan ku aing. Si Saideh ceurik. Sieuneun dipaehan ku lanceukna. Tuluy indit maksakeun maneh rek ngadeuheusan ka Nyi Putri Punianjung. Ana datang ka sampak keur ninun. Tuluy bae manehna pupunten bari ngawih. Pokna. Sampurasun neda maaf, deuh agan putri aya calik. Deuh sugana kersa nampi, deuh kurang amit rek ngadeuheus. Putri ngareret ka Saideh, saurna. Aeh bet si Saideh. Naha maneh bet sisinarieun teuing. Lumanto ka beh dieu tarat-tarat ti sasari. Arek naon sia Saideh? Mana nyamperkeun ka aing? Si Saideh pok haturan. Ana ngomong salawasna sok bari ngawih. Sim kuring agung panuhun, deuh. Gan putri ulah rek bendu, deuh. Kuring diutus ku dulur, deuh. Kakang Guru Kang Mandahong, deuh. Manawi kersa ngamanah, deuh. Kang Mandahong hayang nikah, deuh. Kakersa agan putri, deuh. Sakitu pihatur kuring, deuh.
Putri teh gumujeng bari sasauran kasih Saideh. Saurna, Ae saideh kutan sia teh dititah nanyaan ku si Mandahong. Aing mah teu nyana teuing. Bisi sia henteu nyaho. Para ratu oge geus loba pisan nu ngalamar ka aing. Parandene tacan aya nu ditampa. Sakitu teh acan aya nu cocok jeung hate aing. Ieu deui dulur maneh si Mandahong, mandah monyet bangsa sato. Hamo nya ditampa. Los ayeuna mah sia geura balik bejakeun ka dulur sia. Ku aing henteu ditampa. tidinya si Saideh tuluy balik nyamperkeun ka lanceukna deui arek pupulih. Barang datang ka tenjo ku Ki Mandahong. Tuluy bae diburu dipapagkeun pokna. Ideuh meunang. Ideuh meunang. Saideh pok bebeja bari ngawih. Kakang guru Kang Mandahong, deuh. Tong hayang ka putri geulis, deuh. Loba papacanganana, deuh. Monyet mah henteu ditampa, deuh. Kula mah teu sanggup maksa, deuh. Erana kabina-bina, deuh. Putri teh bangsa manusa, deuh. Lain pitandingeunna aka, deuh. Geura kitu Ki Mandahong beuki ambek bae ka dulurna. Dumeh Nyi Punyanjung teu daekeun nyarekan bari enjer-enjeran ka adina. Pokna Saideh los ya geura balik deui ka Nyi Putri. Bejakeun carek aing. Lamun Nyi Punyanjung henteu daek kawin ka aing, mangke tangtu dirurugan, diruksak ku balad-balad aing. Jelema dipehan, negarana diranjah diawut-awut. Los ya geura indit ku kitu ku kieu aing menta walonanana. Ti dinta si Saideh purat perot lumpat bari ceurik sieuneun ku Ki Mandahong. Tuluy ngadeuheus ka Nyai Putri. Sadatang-datang prak bae unjukan deui dihaturkeun sakumaha parentah dulurna. Henteu aya nu kaliwat. Barina jeung ngawih cara nu enggeus-enggeus. Nyi Putri Punyanjung reuwaseun kacida. Sieuneun diranjah jeung dipaehan. Gancang ngajawab. Saurna, Beuh Saideh ari keukeuh teuing mah Ki Mandahong hayang ka aing. Hade ku aing ditampa, tapi aing aya pamenta. Lamun katedunan pamenta aing bukti, tangtu bedo ku aing mau ditarima ku aing. Tapi lamun teu ditarima bukti, tangtu bedo ku aing moal ditarima. Ayeuna ku sia geura bejakeun. Aing menta bokor emas salongok, talem emas satunjang, pejit reungit sabeulit leuit, podol tongo saboboko. Eta pamenta aing nu sakitu kudu bukti jik sia geura balik. gancangna si Saideh tuluy balik. Bebeja deui ka dulurna. Kieu pokna. Kakang guru Kang Mandahong, deuh. Tong hayang ka putri geulis, deuh. Loba pisan pamentana, deuh. Kula mah sok susah teuing, deuh. Menta bokor emas salongok, deuh. Talem emas satunjang, deuh. Pejit reungit sabeulit leuit, deuh. Podol tongo saboboko, deuh. Mun teu sanggup nu sakitu, deuh. Moal jadi ka kakang guru, deuh. Lamun nyata sapamentana, deuh. Tangtu laksana ka kakang, deuh.
Ki Mandahong seri nyakakak omongna. Ideh menang. Pamenta sakitu wae mah tai celi kacang damen. Aka oge sanggup. Tong dipake karisi kasieun ku ideh. Keun ku aka rek disadiakeun. Sanggeus kitu wantuning monyet ratuna tuluy Ki Mandahong gendongan ngumpulkeun sabalad-balad nyaeta dititah ngayakeun sapamenta Nyi Punianjung. Tidinya burudul monyet sapirang jirang pada arindit masing-masing nyayab ka unggal nagara nyiar bareng sapamentana Nyi Punianjung. Henteu kungsi lima poe lilana balad monyet geus pada daratang deui sarta geus sadia sapamentana Nyi Punianjung. Geus ngajagrag di hareupeun Ki Mandahong. Ki Mandahong kacida atoheunana mani jingkrak cacalakatan seuri. Geus kitu tuluy manehna nitah deui ka adina si Saideh supaya dilaporkeun ka Nyai Punianjung yen geus sayagi sapamentana. Si Saideh terus indit rek ngadehes ka Nyi Putri Punianjung. Barang datang ka Nyi Punianjung teu kungsi dipariksa deui terus be haturan sakumaha papatah lanceukna tea. Ki Mandahong yen perkawis pamundut enggeus sayagi. Demi saur Nyi Punianjung. Ae Saideh aing mah teu nyana teuing Ki Mandahong ratu monyet nepi ka bisa nedunan kana sapamenta aing. Satadina aing teh pura-pura bae supaya ulah datang ka ngajadi. Tatapi ayeuna nya dikumahakeun. Da geus milik hidayat aing geus teu beunang ku akal. Nyi Punianjung sajeroning sasauran kitu ka si Saideh. Bari mikir-mikir bae paijalaneun supaya ulah nepi ka ngajadi caragean ka ratu monyet. Harita enggeus ka manah ngan teu kedal kaluar. Lajeng wae miwarang mulang ka si Saideh. Saurna, Ayeuna geraprak bae maneh balik. Bejakeun deui ka Ki Mandahong. Eta barang-barang sapamenta aing teh kudu geura sadiakeun. Jeung aing geura papakeun ku joli kancana emas arek datang ka tempatna Ki Mandahong. si Saideh tuluy indit balik gagancangan. Ana datang tuluy bebeja ka lanceukna. Dicaritakeun sakumaha timbalanana Nyi Punianjung. Ki Mandahong salangkung gerahitana gumbira atoh kacida. Ngomong bari susurakan. Pona, ideh menang. Ideh menang. Bari tuluy nyalukan balad-baladna dikumpulkeun. Kabeh soak-soak jeung ngagoak. Balada monyet mani rabul rewu-rewu pating garuntayang tarurun tina tangkal kai. Geus pada kumpul di hareupeun Ki Mandahong. Sanggeus karumpul kabeh sarta sadia jolina tuluy bae mapag Puri Punianjung. Der monyet salusurakan rame kacida pesta. Mani ear tiraregoh. Ting karoceak, ting rarindat. Hareureuy jeung batur-baturna. Aya nu ngigel rerengkenekan,
aya anu babadayaan pepencaan rupa-rupa saking ku milu saruka ka ratuna rek kaagungan gegereh putri henteu dicatur lilana kacarita Nyi Punianjung geus jengkar ti nagarana sarta geus nepi ka tempatna Ki Mandahong. Barang geus tetep calikna putri nyarios ka Ki Mandahong. Hayang turun bantayan iring-iringan ka leuwih si patahunan rek ngersakeun siram. Kitu deui eta sagala parabot pamundut anjeunna tea kudu dibawa iring-iringan ka leuwih si patahunan. Tina sabab Ki Mandahong kaburu ku asih henteu jeung dipikir heula kawan ti sato. Tuluy bae diturutkeun sakahayang Nyi Putri Punianjung. Ger iring-iringan deui ka leuwih si patahunan. Barang geus datang ka leuwih si patahunan, prak Nyi Putri lalayaran paparahuan ka tengah leuwih. Sabot Ki Mandahong bongoh, bokorna dirag-rageun ku putri hiji, api-api kalesotan tina pananganana. Geus kitu Nyi Punianjung ngajerit, sasambat mundut dipangneulemankeun bokor nu ragrag ka leuwih. Balat monyet pada gugup tinggal jelebur. Kacai monyet rewu-rewu pada neuleuman bokor. Tapi woleh henteu beunang, malah taya hiji-hijina acan monyet anu bisa muncul deui. Terus bae diteuleum paraeh saking ku jerona leuwih. Datangan kari Ki Mandahong jeung si Saideh nu masih hirup keneh. Balat-balatna geus beak paraeh. Nyi Punianjung pura-pura nangis bae. Menta dipangneuleumannkeun eta bokor ka Ki Mandahong. Saurna, Ki Mandahong geura cokot bokor kuring. Mangke urang pangantenan tea. Da lamun teu beunang hamo tulus pangantenan. gancangna Ki Mandahong gugup ngadenge saur putri sakitu manisna rasana sipi ka asih. Gejebur bae ninggangkeun maneh ka leuwih. Karelep diteuleum. Datan ka paehna. Ngan tinggal si Saideh sorangan. Ceurik aduh-aduhan. Sasambat ka dulurna. Kieu ceurikna. Aduh Kang Mandahong deuh. Mana carek kula oge deuh. Tong hayang ka putri geulis deuh. Putri mah sok kani aya. Deuh kumaha ayeuna kula deuh. Da dulur geus dipaehan deuh. Kaula pahatu pisan deuh. Nyi Putri Punianjung watireun ka si Saideh. Dumeh katingali ceurik bae. Saurna, Saideh meunggeus ya ulah ceurik teuingkeun bae dulur sia mah. Ki Mandahong da geus paeh ponganna sorangan make hayang ka jalama. Ari sia mah anggur milu bae jeung aing, mangke ku aing dipeka nyaah. tidinya tuluy si Saideh dibawa mulih ku Nyai Punianjung ka nagarana. Jadi tetep si Saidah jadi ingon-ingon anjeunna sarta ices kacida. Ngarti kawas adat jelema bae. Demi Putri Punianjung lila-lila kacaritakeun
Dilamar ku hiji raja didamel piwarang sarta jumeneng raja istri.